Maya Kang, gue seminggu encan setor kenen can bayar-bayar liar orang Kang. Aduh. Tenang be, atuh geramang. Da ari can boga kumaha deui atuh. Kan mamang geus apa ieu imah balena abi di dieu ieu. Sok mang masih unggah poe ka dieu gen. Tenang be atuh hitung-hitung silaturahmi anu lamen tak kopinya. Silaturahmi matana. Ya anu biasa be mang, yukna. Ya Kang, masalahnya orang anu dijarekan baik ku bos geneng. Coba orang kudu nambakan banyak tekor Kang. Orang digawe borong-borong batik Kang. Mau aya kulkas ke digadeken. Engko lila-lila imam biabi digadeken Kang. Kudu sare di mana biabi. Nyekar petemu anu urusan mamang. Tapi yuk ngomong-ngomong biasa baik Kang ngomong nak aja ngeledek lah. Nyi, di mana di? Biasa tes neangan kalari geus teu boga kalari pugujang nyangu. Gusti nyi zaman ayeuna nyangu masih ku kalari. Gitu kumaha di Neng? Yeuh nyi, ayeuna mah nyangu geus make kompor gas. Nyi geus make mesin cuci, geus sagala dicanggihkeun ayeuna mah nyi. Lah, boro-boro nyeuseuk ku mesin cuci. Geus bisa tuang sapopoe ge untung Neng. Atuh nyi minimal na masak mah geus make kompor atuh me umum siga batur. Pagawean udang, ngopi, meje, katut ngalah kalari ge misi keneh ku pamajikan. Nyi ayeuna mah geus be mending keneh ngiridit kompor, me ngaringankeun oge ka pamajikan nih. Kudu ngalah kalari siga kieu ampun aing mah euy. Geus lah Neng ulah loba babacaan, geus puguh tadi ge disebutkeun teu boga duit. Geus lah barang rek balik. Ih, di bejaan tuh ngagugu. Tenang mang. Ayeuna mah kieu be atuh abi buka solusina. Da ayeuna mah kulantaran abi teu boga duit, sugan engke burit mah meunang. Mamang engke burit balik deui ka dieu. Aduh, harga kitu mah jahat bensin Kang. Urang boga bensin ke ladang ngancuk. Nyakun be ladang ngajuk gen. Engke kapan ada gajian menang. Tenang mang, bensin mah engke digantian ku abi 5 liter. Kieu ieu ketah 5 liter. Lah, kadar bayar utang anu 12.000 ke eueuh, angot meuli bensin anu 5 liter. Geus lah, burit urang datang deui ka dieu. Ngan bobojo Kang kudu aya. Nya burit abi aya. Maksudnya duit teh Kang, uduk Rika. Segenoknya boy, pada hutang sak itu gentem bayar-bayar. Saha itu Kang? Biasa orang pinjem duit ka Akang. Atuh ku Akang dibere. Nya henteu dong. Sugan heuh bae. Saha nu nelpon Kang? Duka nyi, sigana nu nginjem deui duit ka Akang. Halo? Halo Kang, setor ayeuna Kang. Aduh Pak, teu acan aya. Nginjem deui be. Halo, halo? Halo Pak? Kunaon di pareuman Kang? Ya sinyal Pak. Kumaha Kang setorana? Engke lah habis sesentaran ka bumi Akang. Aduh, minggu ka Pak? Kunaon di Kang siga nu bingung? Iya si Jarwo minjem deui duit ka Akang yang meuli beas. Biasa Akang mah sok teu tegaan nyi karunya. Heuh nya euy Kang, tapi da kumaha deui atuh urang ogenan pas-pasan Kang. Nya pugu nyi. Rek ka mana deui Kang? Biasa nyi rek usrip dengan dolar. Dolar ti Hong Kong. Nah, ieu euy. Ih, berarti tadi lain nu nginjem duit nu nagih ieu mah. Kamendi ieu neangan pagawean. Lah baringu. Barang pelak. Mahal odo jiga kieu mah kalah sejarah radi. Jual hayam, leutik keneh. Mending atuh ieu neangan duit euy.
Kang. Ada si Akang di deketan kalau mantau. Ayo bayar setoran. Ayo naon euy? Tuh si Akang boga setoran ka urang geus 2 minggu teu dek mayar. Sarua ka urang ge, anu 5 minggu ka urang mah malah. Can mayar saperak-perak can. Oh sarua tuh. Sarua pisan, Kang. Repot aja kieu mah si Akang Abur loh kan itu. Karena tumpatnya di situ. Waduh, udah bayar tuh ayo. Yuk, udah kayak mana? Mangkat, Kang. Aduh. Ku kabina-bina teuing aing masih Akang euy. Utang meni gede-gede teuing da sana urang mah teu milu murah. Boro-boro siga batur mah kudu kabeli kompor, kulkas naon. Da haroganan unggal poe jeung uyah. Awas pokona lamun balik. Meje mending lah daripada ieu. Menang dolarna, Kang? Lah boro-boro menang dolar. Lah beranu nginjeman duit ka Kang. Dah lain nginjem duit ieu. Heung atuh bedul. Akang meureun anu ditagih hutang tah. Buktina tah. Bukti nyata ieu rek ngela kumaha deui. Geus ulah ka debat. Tuh geuning tuh. Ayo kai mau cang nyebut. Ayo ye buru. Yeuh reset. Kumaha di Kang caritana, Kang? Ulah makan nyarita. Heula nyaritana. Nu penting mah urang paya aman heula ieu mah. Akang nu nginjem nyai nu milu riweuh sih, Kang. Lah, nyai ge milu ngakan. Makan iraha, Kang. Engko urang mah dahar oge jeung uyah be teh jeung sambal paling mewah eta oge. Ari sambal tina naon bahanna? Apal nyai ayeuna mah, Kang. Yeuh, harga cengek paling sabaraha, harga uyah paling sabaraha. Duit 1 juta nya beak jang bumbu. Geus bawa ke debat engke debatna. Muling karanda. Kayak masalah ngomongin randa mah engke. Akang mah keren. Nya karana, Kang. Tuh, gawat nih. Bahayanya kumaha tuh ieu. Teuing, Kang. Geuning sigana eueuh cilemana, Bo. Is. Sigana Paman di sigana tadi perumpatna ka dieu balik ka imahna euy. Sok Is tangan Is, kumana Is? Yo mana ka ditu, urang ka ditu ka tukang. Ayo, yuk. Ini eueuh Is kumaha tuh ieu Is? Ayo geura balik deui ngajaran sugana dihareup. Yo tuh Is, yuk. Gendeng mana deui, Bo. Kumaha Is? Kamu di Akang ieu. Jangan Is we. Ngajaran sekali deui lah. Urang aku sugan teka panggih. Lah sugan deui mah. Yuk. Waduh. Jan, geuning rek maning, Bo. Tuh ya Is, harga kieu mah Is. Tuh, kaya orang bingung gak kieu bae mah euy. Putih ayam Is. Aduh, kayane kieu mah. Ye ngarep maning dah, ayo. Geuning capek Is gak kieu Is si Akang Is. Bo aduh, tobat kieu mah jelema arek gagek teuing mah Kumaha carana tuh ya Is, tehan bae ka jero atuh Is Teang bae lah. Sugan bae di jero wae. Yuk. Tak geuning teh dikunci, Bo. Ya, sup.
Betul, boy, ya mau apa kandang ayam. Warangnya bodol-bodol kayak gitu. Orang bisa dijabel. Wanu kan ya dibawa. Cangor gimana, woi. Yes, ini bolong, yes. Nanti, Bo. Tuh. Waduh. Wah, beres ya, Wah. Waduh, tulus ya mah imbang biurang 3 drekon kok. Aduh. Aduh. Gas. Aduh. Gas.